pemajikan orang ke mana deh. Betul lapar deh. Can nyamuk kita. Bakal sebutin teh karena waktu teh. Wah. Wah. Mah, ayo mama kunaon sih makan wae. Di kamari loh mah, mama makan wae. Kamari kunaon? Salah kamari. Biarlah datang ke dia lain ha. Pas aya mama, kamari mah ukur ngajahit baju anu budakna. Ayo mama, pas mama we keur di luar jeung ibu-ibu anu lain. Doing bakat ari ngamuk teh sok sorana keluar gede. Bakat tadi sok cute teh sok ditinggalkeun wae. Teh juga pemajikan batur mah diloloyankeun, dimanja, dilulus dilolot. Pusing pemajikan kieu teh sugana lah kayak gitu. Terabung sing deui. Tadi teh urang teh dahar. Aya sangu teh. Poho. Aduh. Pamajikan. Bentar. Mah. Mah. Mah, sangu mana sangu? Sangu. Untung aya warung nasi bibit teh. Jawa. Teh urang ka barang dong. Puas ya teh dah. Tapi kan jika ya. Ini bela tuh.